ngarasa lemah ngarasa handap ngarasa hina diri orang nundek mentama memang kudu kitu ka Gusti Allah lamun urang geus ngarasa remah Gusti ja abdi teh dadamelan Gusti tapi loba kabutuh Gusti abdi teh urusan pamajikan teh jeung urusan anak nyangakeun sadaya-daya ka Gusti eueuh pamuntayangan iwarti ka Gusti Allah abdi ge loba anu ngajak maka gunung kawit ya kajam gunung cermai dan lain sebagainya tapi abdi manukos kitu mah teu hayang abdi mah hayang ka Gusti bae nyangakeun sadaya-daya mangga kabutuh abdi bade diusulkeun ka Gusti taberu hate teh jeung lalaunan suarana di jero hate bae geus nangkege ku Gusti Allah mun ngawarung-warungna dibere laku lamun tani-tanina dibere bagus kumantak aya aneh batur mah tani teh itu kuberit ieu kuberit ieu mah teh ngadoa ka Allah nyaweun ka kabutuhanan tuh dibere beda warung rentul tapi kok ieu mah bisa laku lantaran ngadoa ka Gusti Allah boga kabutuh jang kepentingan urusanana menuju Gusti Allah laku bisnis gitu keneh urang mah lantaran takabur hasil bisnis boga duit ya 20 juta seserian can dibalajakeun leungit geus leungit lain ka Allah sial goblok sahameur nu nyokot duit 20 juta beak emang tadi di mana anapun motor mah aya motorna eueuh deui sarua ye teu tawapur duit di bawah motor bae eta kos kitu geus Masya Allah Ari waliullah malainnya nama satu ketika mawa onta nak langsung ditendenan bebekalan di luhur nek menuju Mekah naik onta bari mawa bekal ketika di masjid eureun salat ke berangkat deui ke salat deui di berangkat deui salat deui satu ketika ontana di talian di hareupeun masjid kemudian manehanana ka masjid meme asup ka masjid disanggakeun ka Gusti Allah Gusti abdi nu Gusti onta ge nu Gusti pupuatana ge eta teh nu Gusti ngan digunakeun ku abdi pake kepentingan abdi teh jang ibadah ka Gusti eueuh nu abdian ku abdi di talian ieu ge talancuhna nu Gusti talina ge Gusti abdi mendek serahan ka Gusti nyangakeun sadaya-daya langsung ka masjid salat kana di masjid Allahu akbar geus beres salat terus salat sunah terus wirid pas keluar eueuh ontana aya nu maling culak-cileuk nyana ge ka kaler ka kidul kawetan ngadoa deui ka Gusti bari deku abdi nu Gusti onta nu Gusti pupuatana ge nu Gusti ngan abdi butuh teh pupuatana ketika abdi tiris aya selimut ketika abdi lapar aya dahareung ketika abdi dahaga aya cai tapi eta dibawa ku nu maling atuh Gusti bari seuri nyana eta mah nu dipaling ge nu Gusti atuh sabada Gusti tawa los anu Gusti pamalingan anu Gusti atuh kumaha Gusti bae tah mah nyana teh abdi mah deuk leumpang ka Mekah teh hebat kan wali tanya Pak ke mana ke Mekah mau kendaraan mawa mana kendaraan mamawa nu Gusti Allah tadi kula salat di talian di hareupeun masjid aju aya nu maling nage ngagerakeun Gusti onta nage onta Gusti tanyakeun coba ka Gusti Allah kali itu edan murutan cak nu nanya edan atuh emang wali mah kos mah edan wali mah kos edan jing edan kaing sia nu edan itu ontan Allah ukuatan Allah atuh gula bebeja ka Allah be Gusti amba Gusti maling nu Gusti diserahkeun ka Gusti sobodo Gusti berangkatnya datang ke Mekah begitu datang ke Mekah turun ontak na ti luhur Jabal Kubais plek 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 bari aya jelema leungeunna dikangkalungkeun ka di leungeun ka tuhu jeung leungeun kencana geus aya di bari nyana menta hampura kok menta hampura kunaon kula nu maling onta maneh aya leungeun bisa aya di dinya begitu kula naik onta maneh ternyata aya jelema ngahadang ka kaula begitu ngahadang langsung
cekal leungeun kulakunyana dipapas pakai pedang sat papas pakai pedang hiji set kemudian ditalikeun dikongkorongkeun ka dieu cak nyana bikeun deui sia onta lantaran ieu nyana nyerahkeun ka aing sepenuhna ka Gusti sepenuhna geus kulantaran nyerahkeun ka Gusti sepenuhna aing ieu adalah malaikat utusan ti Gusti kembalikeun sia kayang mah ulah dipotong cak nyana ieu malaikat atuh tita ku Allah sebab ku manusia mah moal aya kasih anu beranian mendak dipotong ku aing sia geus dibalikeun deui bari dipotong cak wali teh Gusti abdi mah atuh ku dibalikeunana ge geus alhamdulillah kok maka dipotong sagala rupa leungeunna ku malaikat Gusti lah sabodo tah mah hamba-hamba Gusti nu motongna teh hamba Gusti atuh geus bae tah mandek dikukumakeun ge kumaha Gusti abdi mah asal onta bae balik deui ka abdi barang di deuleu bum muatan gaya kene nuhun Gusti beres toapnya wali numantak coba loba jelema geng hebat jasa geus teu bisaeun manusia mah dek ngarusak nyana dek ngalawan nyana serahkeun ka Gusti Allah engke ge aya nu ngutus imam manusia wa imam jin wa imam setan wa imam malaikat nu penting dibales ku Gusti Allah serahkeun ka Gusti Allah numandak jeung wali masing hade pernah terjadi di dieu aya anu maling motor keur tahun mana nu hiji dibalikeun nu hiji makan teu dibalikeun deui antepkeun bae ulah rada ngadoa saeutik cet kunaon nya teu kebel ngaku ka iman hiji nomor kadua urang gelam leungit duit eta mah terus ulah diserahkeun ka Gusti jatuh duit du Gusti eta jelema nu Gusti pamalingane Gusti nyanggakeun sadaya-daya ngan eta biha Pak Haji boga kabutuna anu mangga eta mangan 2 poe duitna dibikeun ka kula lain ka Ki Haji dibikeun ka kula tolol teh coba pamalingan bloon atuh kunaon duitna dibikeun ka kula atuh kula nu untung kan nu leungit Ki Haji pamalingan mikeun ka kula nang Allah kan berarti isukna Ki Haji bebeja kakula duh Kiai cenah kula leungit duit gede mah gading 20 juta harita gitu oh ieu tah lain jeuh bek Kiai nu maling ieu bisa oge sih cek kula teh atuh jak Kiai ge maling wae maling bae tapi jangan terpercayain digitukeun mah Kiai ku lalakona dijakeun ku kula gitu-gitu satan nu maling ulah hayang nyaho pokoknya malah mun dibere nyaho Mang Haji nyaho ka jelemana jamual urang jauh henteu cenah mah asal nyaho bede bohong eta teh cek moal tah rahasia geus teh kudu ke jelemana geus tobat mentak di dieu ge da aya di dieu ieu pamalingan ku ari Cilongo aya di Cilongo ke pamalingan bahkan aya geus maling motor maling sepeda ku ieu mah rame pan maling sepeda teh ngadoa pan ku kula nu maling sepeda beunang serahkeun ka polsek orang Lampung jelemana aja polsek na bebeja Kiai bagaimana keluarin lagi lah je capek-capek cakap polsek teh kok dikeluarin lagi biarin biar nyolong lagi kenapa sih Pak Kiai biar ke polsek ada kerjaan seri ya dah aduh capek-capek tau gitu jangan ditangkap nggak begitu tangkap aja siapa tahu jadi tobat bener tuh tukang maling sepeda aja tobat kakula ya Allah ya Kiai kula ampura saya maafin sekarang mah saya mau kerja aja iya tuh kerja aja karena eta berkat dikeluarkeun ku polsek keluar udah keluarin aja gua saya kebingungan itu terus ada tobat ka kaula udah berapa banyak sepeda yang dicolong ada kali 70 mah bagi boy mul amat sih udah dijual itu sama saya tuh keren ngasih Gusti geus be sabab jadi wali nak garong anu ngagarong Sadul Qadir mun teu ngagarong mal jadi wali berarti nyana jadi wali na ku sebab jadi garong ye atuh mamang ge beusi hayang jadi wali ngagarong heula aja sia ngagarong ditakwa aing deui Pak aing menu jadi tetenggelan mah artina pinuh rahasia mentak ulah ngadoakeun jore mentak ulah betilo pernah ngadoakeun jore jaka pamalingan ge ya Allah ya Rabbi meureun nyana maling teh butuh atau ku hawa nafsuna di jero maling teh sok digunakeun mararabok
Jamerenanan Gusti Janaga boga nurani Gusti kita teh urang Cilongok sawarehna nyaho kula ge jelema-jelemana pamalingan wae di Cilongok nyaho jasa nu di kebon kalapan tukang maling tukang mabok nyaho insyaallah tisak aya nu ngabejahan nu gaib beneran kula mah Waalaikumsalam tuh di kampung eta pamalingan si eta nu bener itu bener di Cilongok aya sabaraha di Cilongok aya 5 pamalingan nu bebeja ka kula jadi kanyahoan sanajan anak kiai naling sia cak hate padahal mah nyaho kula sok nanya ka kula kiai ka mana kiai sopan jasa malah mah leuwih sopan tinu sok tahajud mah biasa mana ya biasa bae tapi eta mah mendak dibalik mendak maling iya tuh geus kos kitu bae ti Gusti Allah na aya nu ngabejaan kumaha atuh pasar kemis anu pamalingan aya lebih loba di pasar kemis ngan asli pasar kemis sama 2 lurang lembur lobana urang lembur Sumatera Lampung pemalingan ambalaya nyamun kula sebenarnya mandek jadi non gitu ngaranna intel tuh benang kabeh mantap engke mah kerja sama aja jeung Kapolsek ngan ngana mayar ka aing sabarata Kapolsek teh kayaknya ieu teh kos kitu da ngan teu meunang Pak lamaning didoakeun Pak Gusti sapira motor hargana sabaraha dipaling kunyana sagede kumaha hargana motor ajunyana di akhirat dibeulung ngan teu nyahoon bae meureun kana panasna seuneu kahalangan nyana kahijab ku hawa nafsuna ku kabutuhna jeung ku kainkaranana bae Gusti Gusti maha segala-gala abdi teu ngabutuhkeun ka motor eta teu ngabutuhkeun ka mobil eta jeung jelemana ge anu bogana atuh paos babalik ka Gusti tapi itu lamun teu ngembalikeun Gusti teu ngembalikeun hatena abdi wau ka jelema eta di akhirat meureunana nyana kokojayan di neraka Gusti iraha bae nyangakeun ka Gusti pangmalikeun hatena supaya bener jakul mah ngadoa teh kitu teu kieu teku galedeg gitu sia katabrak kareta sia kajen kokomaha ge je kiai cenah katabrak kareta di mah kareta naon je tuh loba kareta mah di urang ge kareta mesin yang penting aya mesin mah geus babari bae aja pan diijabah ku Allah katabrak batur teu kitu hampura Gusti abdi je teu butuh ka motor eta asal nu malingna beja abdi geus dibere nyaho ku Gusti nu mere nyaho ge nu malingna eta urang dinya jauh tamati mah abdi ge tinggal atuh Gusti teh malah atuh nyangakeun sadaya-daya cenah ku Gusti teh mah endek diteruskeun bae ditutup eta mah hatena atuh nyangakeun jeung Gusti meureun kasaksian ke di akhirat bakal kakerebekan di neraka nah nemantak Tuan Syekh Abdul Qadir baheula aju tunjak-tunjuk gegalak lantaran nama kutub dibere beja Pak tangkap si eta comot si eta sia diuk di dieu sakedeung bae diuk di dieu diuk maksudna diuk sakedeung teh lain deuk nanaon aing deuk melakeun agama ka hate sia lantaran hate sia teh bangkawar jasa deuk dipelakan agama ku aing tauhid aing diuk sia sakedeung bujara diwali di zaman Tuhan saya mah asal kita diuk sia teh hate sia teh ku aing deuk dibukakeun deuk dipelakan agama ieu sakedeung jadi wali asal ngadenge wali ke kadeungnya sakedeung dia asal diuk wali sekali diuk wali kurang mah di dia geus diuk bae ge boro-boro jadi wali ngawuduk bae ya itu jauh bae sanunya orang diangkat jadi wali je itu teh urusan Allah engko urang cinta ka wali kan jadi wali urangna je atuh urang mah wali lain naon lain tapi diasupkeun ka kelompok wali kan untung begitu di akhirat aing mah sebenarnya lain wali kan iya asupna ka derajat wali cak babaturan aing geus sarua sia bisa jadi wali itu emang saya tahajud kilo aing mah dua aing dua hanya ngaran teh rupa pan atuh sia teh asa aya di bendera wali nyawa aja teh ka hati malaikat salah tah naon ieu malaikat ka dia aya naon iku lama pan tahajud tilok duha tilok tapi pan iya di grup wali maneh keur ieu cinta wali namun cinta ka wali aju berkorban nah diasupkeun ka kelompok wali saya kira emang berkorban sabarit 10.000 di tukang cek malaikat wali mah wali ngan di tukang
Jangan ketaguk di hareup henteu ieu mah jangan loba merena di hareup. Cuma di tukang mah tadi tuh. Ku malaikat diseret yang embung di tukang panjana. Tungtungna makanya hoan we ku kabehan. Malaikat kunaon teh diseret? 10.000. Yang di hareup. Waktu beres ya, Pak. Ud'u rabbakum tadarruan wa khufyah. Ngadaroa marane kabeh ka pangeran maneh tadarruan dengan penuh DPDP. Wa khufyatan jeung lalaunan suarana ulah tarik-tarik disesuaikeun jeung pamaksudanana. Ulah panjang-panjang deui ngadoana make adab-adaban ngadoana. Maka ieu soal doa teh aya kelas-kelas doana para nabi, doana para mursalin, doana para siddiqin, doana para aulia, doana para ulama, doana para awam. Kos urang kieu geus urang mah ngadoa teh hiji kudu ngalawudu heula, dua kudu boga adab, tilu kudu menghadap ka kiblat, opat kudu pohara jasa urang mah ngerahkeunana tadarruj jeung hupyana. Ari para nabi, para aulia Allah mah geus teu kudu dibejaan nu mantaknya diangkat jadi wali geus bisa tadarruj jeung hupyah. Ieu mah jang urang usahakeun ku ari urang nurutan para wali-wali Allah. Mantak wali Allah mati lok daek ngadoa isin cek nyana ngadoa aja nek naon ngadoa atuh ja Allah ge geus apaleun memeh kaula didamel ge ku Gusti Allah geus apaleun moal ngadoa bertentangan jeung nu di surat Baqarah cek surat Baqarah ud'uni astajib lakum panitah mentek di dieu ge aya bahasane amr ud'u bil amr al amru idza utliqa yan sariful lil wujub ila madalla dalil berarti di dieu teu meureunan ngadoa teh wajib disyaratkan maka tadarru wa khufyah tapi kapan ngadoa mah wajib dibahas panjang minimal sunnah lamun teu kasuk wajib sunnah mah aya sebab aya perintah kan disesuaikeun jeung pamenta urang nu mantak diteruikeun ku Gusti Allah innahu la yuhibbul mu'tadin wallahu alam bimuradisanya na Gusti Allah teh henteu mikademen mikaresep ka jelema anu ngadoana ngaleulewihi liwat batas dina ngadoana bitasaduki loba omong tanpa hadir hati ngadoa ngajek-jerek bae beuh pajar pendek koreng panjang tapi hati hadir hati moal dipake karesep ku Allah. Jadi di dieu bahasana bahasa la yuhibbu aya mahabbah bagian mahabbah ka Gusti Allah ieu urusanana jeung ganjaran jeung siksa ketika Allah resepeun diganjar doa Allah resepeun dibere diganjar ketika Allah teresepeun disiksa ngadoa ongko disiksa ongko jadi mengalah ieu sing ade matak Allah tersepen ka nu ngaliwat atas kumaha hiji loba teuing ngadoana nu teu butuh ge dibaca bae ku nyana bari teu hadir hate Allah tersepen nomor kadua panjang ya nomor kadua tarik teuing sorana panjang jeung gandeng kecuali lobaan pugungan sorangan pugungan 10-an pugungan 20-an woi ngadoana amprekan suara ka mana mendi Allah tersebut anak tersebut tadi pakai karesep ku Gusti Allah berarti lain diganjar disiksa nomor kahiji nomor kadua innahu la yuhibbul mu'tadin Gusti Allah teh teresepen deui ka jelema anu ngadoana leuwih teuing teu diukur ku dirina menta bae ka Gusti Allah maha kawasa jeung maha sagala-gala Gusti Allah tapi ukur pamentana aya jelema tukang jengkol mah ulah hayang kapal udara pugunya dagang jengkol lagi mending muntrekan mah pugungan boronjongan doang haju manehanana deui ieu naon karanganana ngitungna ge eta hitunganana itu kan tukang jengkol hiji mah hiji dua mah tilu opat mah lo sambilanna las 2 las 3 las 4 las 20 heuy 17 jeung 18 ka mana ulah loba ngomong dagang jengkol ieu kan make siasat kos ieu teu kieu mah teu sugi cek nya teh tah eta hiji mah hiji dua mah bisani teh keur nu pertama mah tuh nya baru atuh nya nanti lu jangan segitu ya hitung di imah meuli 180 20
aduh mata korupsi mah boro-boro pamarentah tukang jengkol ge amisen korupsi aduh ya Allah ya Rabbi tukang kenteng ge sarua bae hiji mah hiji dua mah las meuli urang 1000 ngan aya 900 bebeja urang we ieu kurang kurang 100 poho teu kapuateun ampura banyak aduh sia mah geus lah sekian jauh kan ke Jatiwangi ceknya dikorupsi 100 geus tukang jengkol korupsi ngaleteran beas ini pertama mapan make eta teh make naon karena kitu teh kayu teh set lalaunan rata hiji dua yang geus kitu ieu di mana malaung panureuna set ieu namanya cingin set celom saya tik sial teh tukang beas bisa tuh tukang beas masyaallah tek dihampura gitu tukang beas bisa ya Allah ya Rabb bisa ieu main ieu main Gusti Allah nah sing ade dagang jengkol mah sapira jengkol sabara duit jengkol teh eta modal jeung kauntunganana paling ge meureun 10 20 100 ribu lah gede-gedekeun 500 ribu ngadoanya na ka Allah ya Rabbi Gusti abdi teh butuh kendaraan Gusti mah maha kawasa penta abdi ka Gusti abdi mah hayang boga Garuda Airways cak Gusti teu kira-kira teh budak menta bae ulah yang Garuda paling dibere geura kapal gagarudaan sia ku aing ya bener nu dagang nah kapal kakapalan ka dia Garuda nah ngadoa ya iya ditiup ieu mah sing ade ulah kenceng teuing betus kakapalan palingnya tuh kudu disesuaikeun orang-orang lembur kasep teh sabaraha sugih kitu keneh ngadoa ya Allah ya Rabbi abdi mah yang boga pemajikan teh ongkos olah ramlan Gusti ya Allah atuh bener geus ya hayang atuh ulah kudu kos kitu geus ukuran tataga sia bae sih anu bareng kanyawan kihna jeung sia keur leutik teh urang teh jadek cek kolot teh digalingan jeung sia eta di embung emang kunaon kula nyaho ka bawarang negeri emang atuh kihna ge bareng pan jeung kula nya leutik kula leutik atuh lain deui kuari mah babulu kagak doa teh perlu diakurkeun disesuaikeun jeung diri atuh tukang jengkol ulah hayang kapal udara urang lembur kaset henteu sugih henteu pengalaman sakola gengan SD ke SMPG ajur nyana betaheun di kelas 1 teu kaluar kadua kana kedua kelas 2 kelas 3 henteu guruna hokeun kelas 1 bae nyana mah bayaran mah terus aing ngadoa ya Allah ya Rabbi abdi mah hayang boga pemajikan teh ongkos si Broksil bintang film Amerika nu pernah dibeli ku Adnan Kasogi budak teh mah lain lalagaan teh mah ngadoa atuh bener ge aing kawasa atuh sia teh kira-kira ditakol sia ku aing cek Allah sesuaikeun atuh lamun hayang kendaraan kan tukang jengkol mah deres bae mun ya Allah ya Rabbi abdi butuh kendaraan ieu sapeda nu ieu reman Gusti kudu make sendal jepit bae iya eta ge lamun aya sepakboran mah teu bisa nu mentak sepakbor hareupna diocotan ge jang ngarem ya abdi hayang boga sepeda nu normal we Gusti kadanan ku hammer atau rally nu aya trik kitu mah aya reman Gusti tah deres bae cak Allah geus tungguan sakedeung deui deres sama kos itu mas sepeda ka sepeda deres geus boga sepeda rada bagus aju dagangna maju ya Allah ya Rabbi jabatur ge baroga motor ngan abdi embung ridit Gusti hayang meuli langsung bae kadanan kumio sekupi mah atuh abdi mah ieu bae naon ngaranna nah motor-motor lah asal aya leumpang bae Gusti teh mah dek prima tah dek ieu teh naon ngaranna nu meubel teh eta kos kitu bila perlulah motor eta bae tah abdi mah RX nu baheula hayang gede-gede Gusti abdi mah nu baheula bae
panjang tah eta nana karena jokna bisa pakai muatan boronjong. Berarti kan beneran tahu menta kan? Ya, sakalloh geus baik diberes ya, moal kebal diberes. Sesuaikeun. Lain ya Allah ya Rabbi kadanan ku kapal udara atuh kijang-kijang Innova Gusti pugu imah ge doyong. Tadakur takos gitu tah. Ya Allah tersepen tangan doamu gede-gede innahu la yuhibbul mu'tadin leuwih teh budak ngadoa. Ye. Ya Allah ya Rabbi abdi mah menta batur hirup nu sesuai jeung abdi bae Gusti. Ja abdi na ge teu kasep satu pemajikan lamun tegelis atau korban anak Gusti abdi teu kasep atau pemajikan tegelis nasib anak kumaha meureun. Aduh ieu mah bebeja bae ka Gusti hayang nama orang Jakarta Gusti orang Bandung artis teh tapi kan teu sesuai abdi hideung hayang kanu putih meureun cek Gusti teu sesuai hideung deui. Oh masalah abdi anu hideung ge lah pokona ngan anak os areng pasti. Tah urang lamun pun teu penta sesuaikeun ya Allah ya Rabbi lah abdi mah urang kampung sesuaikeun nu bisa diajak rumah tangga jeung abdi di kampung deui be. Abdi mah maksud ge hayang ibadah ka Gusti teu luhur-luhur abdi mah eta mah ngaranna sesuai. Tapi lamun urang tukang jengkol hayang bapak urang tukang jengkol urangna sekolah SMP ge teu tamat hayang kawin ka anak bupati atuh bisa mah bisa bae Gusti Allah nah atuh sia teh kira-kira bisa henteu sia tanda tangan pugus nyupiran gitu bisa mun kajadian aing misalna ye cek Gusti Allah mere anak bupati daekeun ka sia lalaki anak bupati awewe we ayo bogo mah panti aing dibogokeun aju cak bupati teh tak bawa mobil sia bisa henteu didorong ku abdi pan jore minantu bupati kadorong mobil. Sesuaikeun ieu segala rupa kudu disesuaikeun menta ka Gusti Allah urang jelema anu teu masantren kemudian bodoh aju urang teh hayang ngudag ibadah cara wali Allah pa bisa kajian kukumaha ge sebab diciptakeun ku Gusti Allah pi rasulun rasul pi nabieun nabi pi walieun wali moal aya hiji wali anu bodoh masa wali Allah bodoh ke batur nanya anakanya ongkoh wali ongkoh bodoh moal aya geus diciptakeun cara logam-logamna beda cara batu mah batu beda lain deui ieu mah batu teh sapir ieu mah batu teh kitu mutiara ieu mah batu teh kitu merah delima batu teh mah lain 1 miliar 2 miliar diciptakeun ku Gusti Allah seperti eta lah sagede pentol korek api waduh merah delima hargana 50 miliar 100 miliar bandingkan jeung nu di mingguan sok gede kieu 2000 hutang nah eta ieu batu itu batu beda kadar atuh kajian kumaha teh bisa dipaksakeun gitu. Ieu mah batu rubi begitu dideuleu kurang bener aya seteran mahal hargana mungkin bae 100 miliar mungkin 100 juta rubina dah lah parah meuli urang di dieu beureum akur beureum lah kos kitu berarti timang eta bogana sabaraha bogana mah 10.000 aya ongkos tuh 5.000 jadi ya geus 5.000 bu gede merahna akur merah delima beureumna mah akur gede 5.000 weh pohara jasa dikieu-kieu akurkeun jeung merah delima akur beureumna tapi dijualna beda geus geus sia mulai dijualnya kunaon itu pake bae teh mah lain jualeun emang atuh teh jangan ngatak bisa tuh kadarna beda Allah nyiptakeun batu beda nyiptakeun logam ieu mah emas kadarna 24 karat ieu mah kadarna 22 karat ieu mah 18 karat ieu mah sakarat beda-beda. Ieu perak dan lain sebagainya geus urang nyadar diri aing di mana posisi aing ye ibadah mah biasa ibadah ngan tahu diri posisi aing di mana sebab naon ud'u rabbakum tadarruan wa khufyah innahu la yuhibbul mu'tadi moal bisa kajian kumaha ge keluhuran kangjeng Nabi urang jeung kangjeng Nabi Musa beda jauh padahal sarua ulil azmi
tapi lamun dibandingkan ieu mah keur carita kadar kaistimewaanna beda. Kumaha? Hiji Kangjeng Nabi mah teu ngahayal-hayang kapanggih jeung Gusti Allah. Tapi ku Gusti Allah kapan dipuateun kana buruk. Cak Gusti Allah aing rindu ka Nabi aing. Jibril, bawakeun buruk. Bawakeun buruk, bersihna lah. Aing kapanggih. Padahal mah teu kudu kitu, ieu mah keur carita kaistimewaan Kangjeng. Bawakeun buruk. Kangjeng Nabi na teu nyaho-nyaho. Langsung dibelek, desian ilmu hikmah dan lain sebagainya. Eundeunkeun di buruk berangkat. Terus datang ke Yerusalem, naik ke luhur langit, kahiji kadua katilu, panggil jeung Allah, keur carita, ieu mah keur carita, dipanggil Kangjeng Nabi mah ku Gusti Allah. Tapi Kangjeng Nabi Musa, Gusti, abdi hayang ningali Gusti di mana? Mal bisa Musa. Siapa makhluk aing ngolik atuh kapal mokola paling hadis. Tapi tetap abdi hayang kapanggih jeung Gusti pan abdi teh pilihan Gusti. Mal bisa Musa moal kajian buku mage ke Kangjeng Nabi Musa abdi Rasul abdi tetep hayang kapanggih jeung Gusti kumaha Gusti bae manggihkeun anak. Oh aya kos kitu mah puasa 80 poe geus puasa ka Gunung Sinai ka Tursina ka dieu sia berangkat Kangjeng Nabi Kangjeng Nabi Musa puasa heula riyadhah geus tiada berangkat ka Gunung Sinai wattini watturi Sina nah Gunung Tursina langsung kadinya naik kapanggih jeung Gusti Allah carita kapanggih teu kuateun Kangjeng Nabi Musa pingsan bedana naon Kangjeng Nabi mah teu hayang diangkat ku Gusti Allah Kangjeng Nabi Musa mah hayang teu diangkat ka langit cukup di gunung bae jauh melung ti mana-mana toh emang kuat pas Kangjeng Nabi Musa bebeja Gusti iya hamba Gusti nu ngaran Muhammad mah kok teu hayang ge diangkat bae ai abdi nu hayang-hayang henteu loba omong Musa tuh urusan aing tuh urang nu hayang-hayang jadi wali jadi dukun ka dituna bejana sia teh hayang jadi wali heuh ku geus gideg bae illallah moh komo lamun di nu ngariung mah illallah kadeuleut cauna gol deh panjang zikirna sial tah mah kiai aman lamun cauna cau kepok mah atawa cau hansip cek santriwetan mah cau hansip cau aku mah cau hansip sia ngariung menang cau naon hansip eta sok didoakeun ku santri teh ku baledeg gitu tah ka santri ngahinakeun jasa kali ngariung dibere cau hansip emang aing orokan apa nanti orok pan mah di kieu tuh emang aing orok gitu eta di wetan di dieu mah henteu di dieu mah teu beda maksudnya gitu-gitu kene iya urang hayang jadi wali ka ditu jadi dukun sebab naon kadarna beda geus kudu kumaha tuh ulah sok sosoranganan tuturkeun bae engke nyahoeun datang ka mana mun sosoranganan bakal cilaka sebab naon kadarna diciptakeun ku Allah sakitu geus tuturkeun ahli Allah jajana mah bangona kok tilok tahajud masa jadi wali ku aing kadeuleu tilok salat duha kok jadi wali nu tahajud bae nu jadi salat duha teu jadi wali nyana mah bangona jadi dahar bae ku aing kadeuleu dahar gembul pakaian bagus salat tahajud tilok urad wirid jeung nama batur ngawirid jeung nama kerek tapi maknya jadi wali teu percaya aing mah emang wali asli mah nu kos kitu mantang mun ente babarengan jeung nu kitu eta wali babaturan urang jeung babarengan jeung batur ka mana ieu ka wali sangah dahar nah ieu masalah ieu wali ka jadi kumaha diketrok bae kitu ku ieu wali ye lain kitu kapan wali mah cukup dikanyahokeun ku Gusti Allah ieu wa khufyah naik setik wali pangkat ud'u rabbakum tadarruan wa khufyah ngadoa marane kabeh ka pangaran maneh dengan penuh tadarruj jeung khufyah ai jang pangkat anu bodo mah khufyah teh cukup bae ku ulah aya suara di jero hate tapi kapanjang para aulia Allah mah nu mantep teu bersuara teh lantaran beusi aya ria ngajauhan tina ria maka manehna mah khufyah lain ngadoa bae ibadah ge khufyah-khufyahan setungtung aya jelemanya nama tilok ngalaksanakeun salat sebab nyaon geus teh salat ge keur salat ieu nya nama
kadeleun aku batur maafi lain bae kana salat padahal teh nama nyangkung ngengkeli ka Gusti Allah sebab anu bodoh mah keur salat ge inget ka Allah nya nama di luar salat ge kapan inget ka Allah nu mantak manehna nama khufiah terus bae nyamar-nyamarkeun batur tahajud nya nama teu duha nya nama teu batur wirid nya nama teu mun bangsa koskara itu mah dahar nginum ngopi ngarokok nya nama terus bae katipu kabehan ge nuturkeun wali mah mun cara katipu mah katipu sebab naon lalai dina ibadah kunaon eta embung kanyahoan nya boga pangkat indallah cukup ku Gusti Allah bae Gusti Maha Uninga iyalah ditutupan pangkat kawalian nyana kunaon ku kagorengan sebab ud'u rabbakum tadarruan wa khufya innahu la yuhibbul mu'tadin Allah teresepen pisan ka jelema nu leuleui ujung-ujungna kapan lamun teu dipake ka resep jadi siksa anas tahajud anas sayang kalem ku murid siksa nu aya anas wiridan anas sayang kalem ku masyarakat siksa nu aya anas duha anas sayang kalem ku makhluk siksa nu aya daripada siksa nyumputkeun diri ka Gusti Allah geus saegeuna mah jeung Gusti hese dituturkeunna jelema luhur teh hese dituturkeunna urang ulah-ulah nuturkeun batur nuturkeun para wali sanga nuturkeun Habib Lutfi ge geus hese urang gue hese nya nama ngobrol ngabak-blak bae ngarokok atuh terus bae ngopi teu eureun apa nu kos kitu mah katuturkeun da ku urang katuturkeun lamun urang ngarokok bae kunaon sia ngarokok bae Habib Lutfi ge ngarokok wali geus sia ngopi bae Habib Lutfi turun-turun ngarokokna teh ngopina terus bae geus sia ngobrol bae Habib Lutfi ge ngobrol ukur usia jang diri sia maraka sia ujianna itu geus lain ukuran sebab jada mah keur ngalalakon embung katalian ku situasi jeung sajabana keluar tina sagala patula patali patula patali hiji bae jeung Allah urang mapan katalian ku usaha katalian kapan ku jabatan katalian kapan ku jaringan organisasi katalian ku partai etalah nu mawa ngabaget naik ka Gusti Allah patula patali jeung organisasi kepentingan organisasi jaringan etalah anu nahan urang naik ke Gusti Allah jaringan partai etalah anu nahan naik ke Gusti Allah jaringan makhluk upah HP teu nyaho mah ngagejret lain naik ke Gusti Allah etalah nu paling hese patali jeung jabatan patali jeung makhluk patali jeung dunia eta nu mawa ngebaget naik ka Gusti Allah waliullah mambungeun kos kitu teh seserian cenah mah aya bae hek teu bae masalah aing mah keur jeung Allah tuturkeun Gusti moal bisa wa ta khufiyah cenah mah cukup jeung Allah bae per detik per menit tadarru ka Gusti Allah khufiyah di jero hate kok bisa kitu urusanana pan geus diurus rohna urang mah pancan diurus urang mah nu diurus yang ngisi ngisang dahar ngisi ngisang urang urusan eta pan ya dahar ya kayak ngising di mananya orang urusan eta wali mah geus tidak pikiran ngising bebelepat ulos wah ai kos kitu mah beuki bahaya tuh ai urang pikiranna CS di mana wali mah tidak pikiran CS buat datang buat teu ka es mata pantanganana nu hese ilmu kawalian mah loba pantanganana di antara pantanganana cadu kudu menta ka batu Allah enta nomor kedua pantang kudu sare meme tunduh pantang bagus-bagus tempat sare pantang dahar memeh lapar pantang bagus-bagus dahar pantangan eta wes pantang make pakaian bagus pantang teh hayangna ketika bah aya emang kos kitu aya anak teu maksud ulah maksud naik mobil ulah maksud dahar ulah maksud pakaian ulah maksud hiji Allah tadi maksud ayo urang mah pan pungpla-pengple di harapan kaca untuk kondangan teu bagus ayo mah ya tenden deui pake deui sret cak setan teu bagus bae teman itu betul itu tuh cak netan nafsu pake deui eta mah rada matching tah matching teh bae eta mah sana boro-boro rangda parawan ge naksir ka sia mulai geset cak Gusti Allah makhluk aing konon kieu disengserikeun ku Gusti Allah jauh jeung Gusti Allah wali malain kitu ud'u rabbakum tadarruan wa khufyah tadarru per detik hatena ka Gusti Allah
geus terkondisi otomatis nama wahub ya sasamaran ka Gusti Allah naon bae selalu disamarkeun cukup teu kudu kajahoan ku batur boro-boro batur pamajikan anak teu kudu nyaho cukup Gusti bae nu uninga sebab Gusti itu bakal ngaganjar ka abdi batur mangan sakadar neuleuh ngaganjar moal naon moal tapi abdi mah pan bakal diganjar ku Gusti disiksana ku Gusti cukup abdi ibadah ka Gusti bae belah dituna rek disiksa rek diganjar kumaha Gusti tapi abdi mah ka Gusti bae eta geus luhur jasa acena abdi bakal ka neraka keun atuh emang nu Gusti berani abdi ka neraka acena di ka surga keun emang nu Gusti acena di ka arab keun emang nu Gusti abdi mah teu neuleuh neraka teu neuleuh surga teu neuleuh arab neuleuh teh parentah Gusti abdi mah hendeuk ibadah teh atas parentah Gusti tapi abdi moal kadeuleuh ku sasa cukup ku Gusti bae manteknya nama ke mu wayah sholat teh wayah sholat kurang sholat kadang-kadang itu kalau mantek terus dan zohor teh sholat asar teh setah besi di lembur ayeuna teh sholat iya asana iya wali ieu kajeun kukuman iya kajeun kukuman tinggal di rantai bae wali sorot mata tetep lain